Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Para sepuh balwardi, alhamdulillah dina wengi ieu urang masih kene dipasihan kesehatan, dipasihan kesehatan, sehingga urang biasa ngalaksanakeun sapangguna pasunatan dina wengian Ramadan nyaeta netepan sunat tarawih. Mudah-mudahan sadaya aktivitas amaliyah ibadah urang sadayana pokok anu wajibna, anu sunatna, sholatna, puasana, sodakohna, tadarusna, oge amal-amal anu sanesna aya dina panampian Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Salatuna satu acan kana bahasan kulutum langkung tipayun simkuring negasi hapunten anu kasuhun jembar mana anu ditedak wirehing dina kaayaan sapertos ayeuna sok sanos masih kene anom tapi sesepuh urang panginten dina dana ieu teu tiasa hadir kujalaran aya panggilan ti Allah ngalaksanakeun ibadah umroh. Simkuring salaku tatanggi masjid anu pangsaketna hapunten teu tiasa ngentingan tiap dinten saperkawis memang saresna mah kapungkur pami pelepat 25 tahun kapengker simkuring kos biasa imaman di bareng Pak Ustad Abdurrahman, Kang Abdurrahman di zaman Masjid Subul Salam kene kasan ayaan anu sabadana ngali sami sareng-sareng si Akam tapi ngistilahkeun si Akam ngali marida sok nyusulan wae ke bumi masih kene ganteng hari tamat kan nikah 25 tahun kapengker kebayang dari mana yang kenal gitu. Paling keren-keren kamu saat lebaran tahun kapengker abdi pensiun heula janten ustad. Tireun heula kana imamah tara namanya. Siun. Paling di bumi kata nabi pamili masjid ge paling imamah di sarengkeun adi di Anwarul Huda ya. Mung sabadana ngalih ka dieu kalesan Kang Abdurrahman sering didamal akhirna disulan deui ka dieu. Biasa pamiten imaman di gerak gitu. Jadi anu janten pertimbangan memang di kampung kurman simkuring teu hoyong janten ustad tapi upami teh mah teu aya-aya teh insyaallah gitu. Aja teh era teh panginten maksakeun gitu. Nah gitu. Tapi ari culieun teh mah moal insyaallah isi tetangga. Panginten urang di pesantren sampun anak di dieu nya karesan pamiji tinggalina di Almuan Matantos ku anjeunna maluhur keneh pun anak sadaya nama santren ari abdi pada kauningan sadaya anak kaos ukur bari siluruh dina jojodo sareng bapak. Dan itu hapunten anu kasuhun. Ras oge panginten kaleueut sesepuh urang dina kana ieu Pak Ustaz Yeye sami kitu nya. Sanes teu hoyong nyarengan panginten kauningan kusadayana tong bujeng-bujeng imaman dalahan anjeunna nyolat salat nyalirahe sakitu katinggalna nya. Anjeunna dipapasikeun dipasihan cobi ku Allah ke apa awal nanti naon yang bilang seperti itu
atuh hal sakitu ngalampungan ieu sasi anu barokah, ngalampungan ieu sasi anu agung, urang doakeun kusadayana mudah-mudahan Ustaz Yeye saenggalna deui didamangkeun ku Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allah hadiniya wa ala kulli niyatin sholihah. Bil barakah al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Mudah-mudahan doa orang kabul ku Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Parsepuh balawati dina dan ieu sim kuring moal kana bahasan anu luhur-luhur, tapi ayeuna mah urang sami-sami muhasabah diri, sami-sami introspeksi diri, wabil khusus ka sim kuring panginten-intengan ka sim kuring. Sakumaha anu kauningan kusadayana wireding diantawis kautamian sasi Ramadan teh lamun teh urang ngalaksanakeun ibadah dina sasi Ramadan maka pahalana bakal benten sareng ngalaksanakeun ibadah dina sasi-sasi anu sejenna. Ku hal sakitu panginten kusumpingna ieu sasi anu agung tiasa janten agung lamun urang ngagungkeun kana eta sasi. Ku jalan kasempatan kanggo urang nyeureurkeun kana amal. Naon wae amal kasayan sok seureurkeun dina sasi Ramadan. Kalebet dina sedekah sok. Nanging disagedekeun urang nyeureurkeun kana amal. Urang oge peryogi manghatoskeun kana amal urang sadayana. Upami sepuh kapungkur sok istilahkeun ye dunya teh tempat pepelakan. Pahalana jaga tiasa dipetik ku urang di akhirat. Kamu kurang ngelakon teh, tangtu panenannya bakal bonteng. Kurang ngelak cabe, panenannya bakal cabe. Kurang ngelak karena kagorengan bakal tapi milih ku urang. Kurang ngelak kasayan bakal panen ku urang. Naon margina sepuh, sok ibaratkeun dunia teh sapertos tempat pepelakan, sanes hartos dina panenna wae cara melakna wae, tapi urang dina amal teh kedah manghatoskeun sapertos kana pepelakan. Lamun urang hoyong hasil dina panen, maka anu kudu diperhatikeun bibitna anu unggul, tingali dina pengairanana, tinggal dina penyinaranna panon poe. Oke anu paling priori urang kedah tiasa ngajaga tina hama-hama anu baris karusak kana tanaman kana pepelakan. Sok sanaos bibitna unggul, cai teu kirang, panon poe menyinari, tapi lamun urang teu tiasa ngajaga kana hama, teh sakedik anu gagal panen. Pon nya kitu deui dina amal kasayan. Sok sanajan bibitna urang saya kusabab kailmuanana terang, rukun-rukunna mencukupi, oge dasar-dasar sanesna urang ngalaksanakeun, tapi lamun urang teu jaga kana hal-hal anu makruh kata karusak kana amal urang, maka besar kemungkinan amal urang anu dilaksanakeun di alam dunya moal kapetik hasilna jaga di akhirat. Tadina ieu hal mana urang sami-sami introspeksi, cing urang tos biasa ngajaga tekan hamatna, ulah manghatoskeun kana amalna wae. Urang oge kedah biasa ngajaga kana amalna.
Lamun urang merhatoskeun kana amalna hungkul, teu tiasa ngajagakan amalna, tiasa-tiasa capek gawe kita pake istilah sempurna. Ngalaksanakeun amal tapi urang daya sampeureun jaga di akhirat. Seueur diantawis hal-hal anu matak ngaruksakan amal kasayan urang sadayana. Diantawisna anu kahiji hal-hal anu biasa ngaruksakan amal kasayan urang sadayana nyaeta ayana sifat hasad. Hasad istilah bahasa Arab ceuk eta urang kasud atau ceuk eta urang Sunda iri dengki. Tah ieu kecida bahaya mata ngaruksakan amal kasayan. Naon hasad teh? Hiji perasaan anu ngarasa teunah, ngarasa teresep, ngarasa ngewa. Lamun tatangga urang, dulur urang, atana pibatur ngabogaan kanikmatan anu leuwih tibatan urang. Sarta urang berusaha kumaha carana sampean eta kanikmatan tadi kapilih ku lain. Lamun urang teu batur ge teu, omong lamun batur teu urang boga mah. Tapi panyakit anu kacida ngabahayakeunana. Kahiji lamun panyakit eta bakal eunteup di diri urang, maka salilana hidup urang moal aya katenangan. Deuk tenang kumaha? Batur meuli mobil nah urang boga geurungan. Ada teh boga mobil geurungan. Batur meuli kulkas urang panas tiris, teu tenang kan? Batur ganti kompor anyar urang panasna. Moal tenang hidupna salilana boga urang penting. Yakin kan? Kaditu nana matak ngaruksakan amal. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngadawukeun, "Iyyakum wal hasada. Fa innal hasada yaqulul hasanah. Yaqulul hasanat." Jamak bentukna. Kurusieun anjeun dina sifat hasud, jauhan ku anjeun dina sifat hasad. Sabab ieu sifat hasud atau sifat hasad atau sifat iri dengki yang ulul hasanat. Jadi bentuknya jamaah kosna tiasa ngaruksak karena mampirang-pirang amal kasaya. Kama taqul narul hatoba seperti ngadukna seuneu kana suluh anu garing. Dina hartosan lamun teh mah aya suluh anu garing tong bujang-bujang sakedik dalam sabumi ge pinu diasongan seuneu tangtos moal ngesak ka lebu. Jadi lamun teh mah aya sifat sapertos kitu dina hate urang, maka kasayan urang moal ngesak di diri urang. Artina nalika teh urang di akhirat lamun teu biasa manehna kasayan. Da kuasa itu tadi anu dicaraskeun di awal da ieu bahasana saresna mah sering ngan dina dalam iman dina raraga introspeksi diri. Cing tanya kana hate urang dan biasa nampukeun masanes nu sanes. Katinggal buat balik acan tangtos hate nama diri urang masing-masing anu biasa nilai. Cing lamun batur menang milih tatangga urang menang milih, tatangga urang dan kita bagi alus di batang urang sok aya perasaan teu. Urang sok aya perasaan teresep teu. Lamun teh mah aya iceun saena. Sabab yang tentukeun justru yang merugikeun kana amal kasayan urang. Kuala sakitu mudah-mudahan urang dipasihan taufik sinar hidayah kalau urang biasa nyingkahan biasa ngajauhan dina ieu sifat hasud. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Wallahu muwaffiq ila thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. La ilaha illallah wa la syarika lahu wa kullu rabbin qadir.